Saha itu. Mantapnya. Mantap pisan. Oh, ya baru udah ya. Dak wae ah. Nah, sabade. Umaje. Bangunangankeun beca jeung aja hayang beca. Beca naon? Beca jeung yo ngojek lomari. Juga mari. Heeh. Kan nih aku ngojekna. Kana grek. Aku kumaha? Dia lomarina. Berarti gede dia. Gede nu di tengah imah geuning sok. Lomari, lomari kain nu hias gitu. Heeh. Oh, buru-buru nang buru. Aduh. Iya, keburu ngacebrak nih. Buru-buru. Kresekan kita. Ari Haji Miis. Kebayang ku aing itu tukang beca, pantas pitu atau bitisna ku aing. Oh, ngample we kieu. Oh, lebih karena jalan emplak ya tadinya gini. Lah, udah nguruskeun dia antep. Yuk. Anu burung.